Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami simkuring nyaeta Apu Jinur Rahman di kelas 11 IPA 3. Dia simkuring bade nyaritakeun carita pondok anu dikarang ku simkuring nyarira. Nyata anu judulna banjir unggal satahun sakali. Di dieu aya ngaranna Mang Didi. Manehna teh boga japati. Dengekeun carpon abdi anu nyereset kana ati. Langsung wae urang caritakeun carpon anu judulna banjir unggal satahun sakali karya Apu Jinur Rahman. Aya hiji kampung anu ngaranna teh Kampung Andir. Eta kampung mangrupakeun kampung anu haneuteun sabab loba jelema jeung tempat eta kampung teh deukeut ka kota. Kusabab kitu loba jelema anu hayangeun boga imah di ieu kampung teh. Ngan hanjakal aya kakuranganna di ieu kampung teh nyaeta lamun hujan mindeng pisan banjir. Janten di ieu kampung teh banjirna satahun sakali. Bari eta oge lain banjir anu leutik, tapi banjir anu gede. Upama banjir geus datang ka ieu kampung pasti loba lumpur anu minuhan ieu kampung teh. Lumpurna oge lain saukur lumpur saeutik, tapi lumpurna loba jeung nimbulkeun bau. Upama atau serengse banjir, warga pasti kerja bakti sadayana kanggo ngabersihan lumpur. Biasa nama aya bantuan di pemerintah nyata nurunkeun pemadam kebakaran kanggo ngabersihan ieu kampung. Kusabab warga Kampung Andir teh mindeng kekucuprakan jeung cai, jadi we sukuna teh lecet atawa bisa disebut lelencangan. Biasana unggal beres banjir osok aya ti puskesmas kanggo ngayakeun pengobatan gratis pikeun warga anu kebanjiran. Kusabab mindeng pisan banjir anu ngakibatkeun karugian ka warga. Dina hiji waktu warga Andir kungsi ngayakeun demo di sisi jalan sabab teu aya bantuan ti pihak pamarentah upama banjir. Pas kabeneran pisan eta mah basa demo aya ngaliwat Pak Lurah naik mobil beureum dikawal ku polisi anu rea. Eta mah teu kungsi lila. Pak Lurah teh dicegat ku warga anu keur demo. Turun sia lurah, ceuk hiji warga anu demo teh. Pas di geroan Pak Lurah teh teu turun sabab sieun di demo ku warga. Lurah, turun sia. Tong hayang ngeunahna wae. Sia ngajedog dina kursi sofa di kantor. Ari masyarakat kata langsarang kieu kusabab eueuh bantuan pisan ti pamarentah teh. Jeung salah sahiji warga anu keur ngiluan demo teh. Teu kungsi lila Pak Lurah turun dina mobil. Bari ngomong, aya naon ieu teh? Daremo di tengah jalan kieu, ceuk Pak Lurah teh. Kieu Lurah, masyarakat teh geus mindeng pisan kabanjiran di ieu kampung teh. Tapi naha eueuh bantuan pisan ti Pak Lurah teh, ceuk warga anu demo teh. Lain eueuh bantuan, tapi teu acan di ACC ku pamarentah pusatna ngeunaan bantuan banjir teh, ceuk Pak Lurah teh. Oh kitu Pak Lurah, mun atuh hari kitu mah ceuk warga teh. Terus kumaha ieu solusina Pak Lurah? Di kampung urang teh banjir wae.
Cek salah sahiji warga teh nya urang salaku manusia mah ngan bisa ukur ngadua we ka Allah supados dieu ayakeun ieu banjir teh kampung andir teh nya rencana pemerintah mah bade ngadamel kampung Cieuteung janten bendungan supados upama hujan teh teu langsung banjir cai teh ka bendungan heula minuhan bendungan geuningan eta bendungan anu aya di situ Cileunca anu sakitu gedena oge teu bisa nampung cai komo ieu bendungan anu leutik anu saukur leugana sahiji kampungan cek salah sahiji warga teh nya atuh ari ieu mah ngaranna ge usaha keun upama tos usaha sakuatan nabi mah keun hasilna mah nyanggakeun kanu kawasa nyata Allah Subhanahu cek Pak Lurah teh nya atos atuh ayeuna mah geura barubar ieu jalan geus macet pisan kusabab anu demona loba pisan mohon Pak cek warga anu demo teh kungsilina saenggeus demo ka Pak Lurah eta mah hujan gede pisan pokona mah kabeh langit sakureurina teh poek pisan manuk cing koceak tatangkalan anu gede ngagibeng siga jukut anu ditiup ku angin basa eta eueuh hiji jelema anu kaluar ti imah pokona mah di luar ti sasaha pisan hujan ieu teh disartakeun angin anu gede pantau imah oge nepi ka blak-bluk kusabab eta angin anu kacida gede hujan ieu teh lila pisan nepi ka 5 jam teu acan keneh raat malahan mah beuki ngagedean teh kungsi lila cai walungan teh modal sabab walungan geus teu bisa nampung deui eta cai anu sakitu lobana lila kalilaan cai anu ti walungan teh ngabeleber ka kampung Andir sagala rupa geus dicobaan keluarga Andir teh sangkan eta cai teh henteu ngaleber ka ieu kampung teu kungsi lila cai beuki jero ka eta kampung teh sedangkan hujan mah masih gede kene akhirna saenggeus 7 jam eta hujan teh beuki dieu beuki leutik tapi cai banjir di eta kampung beuki gede nepi ka kilometer jalanna pas harita kene kaayaan di eta kampung teh sepi diiseun teu aya pisan jalma anu kaluar kusabab cai banjir anu kacida gedena aya salah sahiji kaluarga anu kajebak di luhur parang manehna teu kaburu mungsi kusabab teu apaleun yen banjir teh digedeun bapakna jojorokan keluar supados aya nu ngabantuan si eta keluarga teh ajang keluar ti luhur parang eta mah eueuh hiji jalma anu ngadengieun sora si bapak eta teh teu kungsi lila aya sora gubrak ti eta imah teh siga sora anu ragrag kacai basa ditingali ku si bapana eta kuat kareuwas terus ngajorowok odong ari pek teh anakna si odong umur 5 tahun kekejebur kacai banjir anu ngajadikeun si odong mawat saking kureuwas si bapana teh nyokot we banjero kumanehna teh ditiup di kompa ngarah aja bisa ngambang terus nyokot si odong si bapak teh langsung indit keluar neangan parahu ajang nyokot si odong di imah anu geus jadi mayat basa keluar si bapak ngijeng Pak Lurah teras minta tulung ke Pak Lurah sangkan nyokot anakna anu kagejebur kacai
cai banjir nepi ka Pak Lurah tulungan abdi eta kurang kali abdi ngagujubar ka cai banjir di imah. Astagfirullahaladzim cek Pak Lurah teh ayo ganjang gerak coba urang bawa ke rumah sakit alisan. Pak Lurah sareng si bapana langsung naik perahu nyokot si odong anu geus jadi mayat. Teras si odong teh dibawa ke rumah sakit sareng Pak Lurah. Pas geus dicek ku dokter si odong teh geus maot sabab geus dilateuing ka keueum ku cai. Eta mah bapak si odong teh ngajorowok tarik pisan. Nahan teu aing nu kitu teh. Nah budak aing nu diheula teh naha cek bapak si odong teh. Geus tong loba dicengcerikan da ieu geus aya anu ngatur keun we ayeuna mah urang pasrahkeun ka nu kawasa Allah. Sabab Allah nu leuwih nyaho takdir urang ka hareupna. Jeung kade lamun engke deui mah upama ningali hujan gede sakurlingna gancang langsung keluar supados teu kajadian sapertos kieu deui saur Pak Lurah teh. Amanatna dina carpon ieu nyaeta upama urang sadayana linggih di kampung anu rawan banjir urang sadayana kedah waspada ulah nepi ka kajongjonan langsung indit ke dataran anu leuwih luhur supados aman sareng salamet. Alhamdulillah carpon banjir setahun sekali atau serengse punten pilih aya kalepatan dina macakeun ieu carpon punten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.